sang pinang kunang utak urawis wayang Mang susang binang kunang utakku rawis wayang lintun nira bumi iya bumi bengkak seni layang gawe tingkah tapi pikir nyaling model uji manis kasasami tabis nyami lubar wayangan maring dalang dalang murbaing wayang patemu mawasa ukur iboga kaya wayang tengah numpelamon lu direkaku kidal galang lunga kaluang kersana lumaha warga semit mana eta seniman sejati wayang tengan pelambang manusia hukum malana hukum malana lampa awon tong disorang sabar ini berperang senilai gawe tak bingung sasmita anu bakal jadi buka beres tidak anu bakal jadi catur buana kembang carita direka sata-kata di papais malar beres dikuar sangkan jadi luang meling karena wiwitan tina zaman bapat lokapala Ramayana Mahabharata anu disebat wayang-wayangan teh rupi nama kula ditulis ku para wali direkap para pujangga bacaan urang sadaya tina carios sang
Ing Jaya Bidega Leres ulah kacarios di negara Wirata cobi ulah hiji negara anu sugih mukti berat benghar sanes sugih peda pun celuit kuduit benghar kudunya berana sanes eta maksudna APP nanging sugih kuel muti Gusti benghar kuasa anu nyata leres ulah lepas tina jajahan anang tina pancapaya perpawana tatatan trengker talaharja eta mual biasa raharja upami rakyatna tekerta leres mual biasa kerta upami panggesi nagarana teu acan terang di data dupi hartosna tentrem tetap hartosna katertiban leres ulah beres wes merel itu pugus langsung atina tos Yoh, rahayatna tunggul kala cukup tangga kana sadapan makaya barangnya jangan kipayah nu halal adalah saya ulah sadayana saged nyinggilkeun leungeun kencak kelawan katuhu anu dipamrih sangkan nagarana remai ku beungeun ramai ku kadaran waas linggang haribang bis pikir paripurna sapi paling towong rampok lang kabekal anu ngalalana syukur maur kemahribahnya anu kapercanten jantan papayu agung rancang kasebat nanti ieu negara Wirata saha kakasih kasihna Prabu Maksumapati utang salik dina kursi kerajaan ngangurang sukan anu dilapis emas leres ulah tegakan tundi sagedengeunana ingkang putra yang Arya Sena kawasan nuju ka tatamuan nyaeta ku para kadang sentara di negara Amarta yang tawisna Sri Mahaprabu Batara Kresna Arya Bratasena lan kapilu satria perangapan dawa Arwajuna betakan tun tadi sering temunggul hamari telu kaya kunyempar alamu kalipun sarta kadiatan amali keraba iki silokane sata grana sata hayam grana keluang samia patang apiantara pun jajar denira dana panjang sinenggi sabda wis layu kaya tak bola bakti lira deni kasih ya deni kasih mau masih aja kekara
tinuning pasewakan busana maneka warna iya maneka iya maneka warna pasewakan busana maneka warna ya maneka warna bakal Gusti Tengdiana yang panjang sarwarman lan sarwarman terkena kasur babut mana lagi di dalam sepang wadana ingkang sinebar sari-sari kaping kali ingkang sinebar para wali nyebarkan agama Islam ngalangkungan perantawisan wayang nyai wayang menjadi perlambang kehidupan manusia nugu melar di marca pada teu aya lian pikeun ibadah kamantangan kalun tenirangan di ka Prabu Maksuapati jalma duduweng samangea tuntas tina didikan sareng atika Narayana Kontea Permadi Balwa bagia sadatanglah incu yang tadi ya diuklah sata kajing yang geser ke eta kursi panggiukan supaya yang tercocoromokan Nupinu dama kaulan wayah panjenengan ngahatur gerebu nuhun langsung ketika bingahan karena sagala rupi pang pageti yang katampe katulang kung payung badenya ngakeun semah pangabakos mugi be katampe kusalira panjenengan kaulanun kumaha sepuh semua pangabakti di incusia yang katarima ngahatur gerebul ulak saketika mingahan oge boh pilih ayak kalapatan ayak keunaan kanu paripaos sobi kumaha di luhur saujung rambut tianap saipas dampal mugi agung cukup lumur na jemar kapun tenang di tada kaulanun ya Narayana ari masalah urusan kasalahan mah sok sanajan ti eyang teu aya bayangna sami sabab tadi kepan manusia teh kecicing dina hiji martabat kumaha teh sepuh nguning teu menah teu rakyat teu cacah teu nu aden teu nu ngora teu nu kolot teu pejabat teu warga teu rahayat ai kasalahan mah tangtu aya bae da manusia ngaranna tos sae sabab anu nyaho bener iwa ti malaikat eta anu nyaho salah iwa ti setan ta lumatak di dieu manusia disebut makhluk anu mulia teh nganyahokeun kanu salah jeung kanu bener kan tenang kaulalu urang pada saling ngahapura sabab heudak itu ari sifatna jalma aku mah sepuh luhur tempat kaluluputan tangah tempat kalalupatan samerit ganti saja merubah ngomong ayeuna sok
sajen tara kapake isu ta eta sifatna jelema nu mata ai jelema mah urusan kesalahan mah kudu ngaku mudangna we tresna bagea intusian balwa ya hadir diuklah satata jeung ya bima abongnya jalan kacikelung meradangannya pula kita tanyakan Cikelung jadi ngosot mudah-mudahan tahun payun masih dicor jalan jajan insyaallah sabab lamun jalan alus ekonomi masyarakat lancar iya daerah lebih maju oh di dia tempat sayuran aku beratasen daya maturakan sempah bekti karomu yang sebulan yang anu diterima balwa semua pangabakti hidup katarima gue diterima bila semua pangabakti hidup gue yang katarima orang kapilu gawe alat jalu malu ya aku ora bisa tata bahasa kaya wong liya denanawan pas apa sabab yang ngerti kunaon bima ngomong kasar tapi hati lemes sabab bima mah dina mahkutana ngabogaan anting-anting manggis matang ai manggis teh manggu ai matang teh asa dan matak sifat bima mah sudah manggu jujur kumaha teh sepuh coba lamun urang tingali kana manggu lamun cupatna 7 jerokna ge moal teu 7 eta lepat matak bima mah sifatna ngomongna kasar tapi hatena suci teh ora kapilu gawe matur nuwun ya uget diwayah panjenengan kaula nulian ngahaturkeun sembah panabakos mugi bae katampi ku saudara panjenengan kaula nulian permadi nuhun katarima sembah pangabakti itu saya nuhun Arjuna ya kadieu satata jeung eyang iukna kalau cekap kaulan liya oge boh beli aya kalapatan lagi sumaman kenali para lumalu-malu kasuhun ningali anu dipamrih kaulan liya sok sanajan biaya urusan kesalahan mah teu aya bayana kaulan liya saat sana urang dina waktu ayeuna ngedalkeun maksud hate naon rupa-rupa hal anu jadi syarat pabadamian dina poe ieu urang ngucapkeun heula bismillah ai bismillah teh nyaeta kecapiwitan anu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa anu ngancik dina sarining kolbu tara teh hate malatina ati aworna anu tara tekad ucap laku jeung lampah urang ulah tepikeun ka patoja laras kaula nuhun beda kitu lolobana mah jalma ayeuna kadang kala rek ini digawe ngucapkeun bismillah erek ayeuna init-initan ka mana-mana ngucapkeun bismillah erek tua ngucapkeun bismillah rek kacai ngucapkeun bismillah tapi naon ai hartina bismillah ai bismillah teh welas asih tapi kadang jelema ngucapkeun bismillah unggal poe tapi welas asihna tara dipake tayeu numpat rumatah jadi patodanya welas kaula nulian tayeu rumatah urang aworkeun tekad ucap laku jeung lampah urang welas asih ka sesama hirup tumut ka pamarentahan nya welas kaula nulian tak kitu pasrah tadina waktu ayeuna eyang teh ngahaja
regan cang tumanya kasakabe incu itu saya udah bongan ngabogaan incu teh ataanya kumaha ataan yang dah maklum ngabogaan kasimukan ngurus negara na sewang-sewangan laras ulah tapi ke kata melar kan udah dikolot itu kasimukan numata ngahaja kadatangan incu-incu sayang ti amar tajeng ti luar lati yang teh ngarasa bunga pacampur jeung leuwah bibingahna sepuh ai bungahna urang teh bisa patepung labung paamprok jonghok dina ieu peuting ai leuwasna sok Inggris aya kajadian anu teu dipikahayang ku urang salaya laras eta bulan tah teh aya naon cobi narayana balwa parmadi nu matak ngahaja daging sirling ka nagara wirata teh aya naon resep loba tak hidup di luar datang ka karaton nagara Makka geura banjir biasa oh kieu salah saya nanging paralung-malung anu kasuhun mending kalih nu dipamrih saredu ulah janten benuh salaksakun dados duka sakati ulah janten ijib rangating pengkalih tresna mamanahan kanjeng Eyang tenanaon aya cobi ulah wayah panjenengan matak ngahajak dongkap ka dieu teh aya sanes cobi wireh dua dinten anu kapangker wayah panjenengan teh kasumpingan pun adik Yai Arjuna nya ari kitu aya naon pun abi teh nyaurkeun wireh katerangan anjeunna Eyang teh parantos masrakeun Eyang Utarika pun abi Yai Arjuna eta teh kulan tak anu mawi wayah panjenengan didadangan ayeuna dongkapna ka dieu teh bade maros nah ieu teh laras atau pintu yakin lain hapunten ya tenanaon bener eta teh tresna laras bener naon margina Eyang maslaheun Eyang Utarika Abimanyu jatana ka Arjuna kieu sanya nama sejarah nama cobi beberkeun kulan lumatak ngahaja Eyang maslaheun Utari ka Arjuna teh nu kahiji Eyang teh hayang manyakeun tali duduluran urang hayang manyakeun tali wiwitran laras kulan ulah tepikeun ka pareumon omor jang ka turunan-turunan urang kena ulah paribasana Pandawa teh kapi incuna Makswapati teh kapi akina Pandawa tapi turunan urang teu apal saha aki nini uyut bau jang ngawareng udeg-udeg kakait jantung siur kadituna tepikeun ka Adam Babuhawa waras nu kaduana kumaha ya nu kaduana Eyang teh nu matak masrakeun Utari ka Arjuna teh Eyang teh kahutangan mudi kumaha kahutangan mudi nalika waktu Eyang ngawangun pasar wirata anu satadina jang dipamimpin teh eta pasar wirata teh dieusian ku jalma-jalma nu leutik ku kaum anu teu mampu tapi dah malum ai di negara masuk aya wae oknum mah eta pasal wirata teh dieusian ku jalma-jalma nu baleunghar deui nya lebet-lebetan anu aralim antukna demo sakabeh masyarakat demo teu bapek aya nu mawa linggis aya nu mawa pacul rek ngaruksak eta pasal wirata power ini aya nu mawa minyak rek diduruk eta pasal wirata sakabeh anak Eyang heuda anak Eyang mamararintul nya kitu bulan seta utara buat sangka nu mampu pikeun maper hawa nafsu mudanangga penting mawa gula jadi kitu nya datang Arjuna bisa maper hawa nafsu mudanangga anu antukna anu tadi narek ngancurkeun pasar wirata atuh baralik deui
anu mawa linggis balik deui anu mawa minyak tanah dijual na ka seret ku listrik ya eta kemangan deui tayeu yang teh ngarasa kauntangan bu di mata yang masrahkeun utarik ka Arjuna kadar eta maha teh kula aing geus dipasrahkeun merek dikawin ku Arjuna asal aya widi ti Subadra jeung Srikandi rek dikawin ku Abimanyu asal aya widi ti Siti Sonali tapi ieu da ulah waka satuju lumutkeun cekresna kudu kumaha eyang meta ka mana oh ieu saparang tos langping kasauran tingkang rai pamulut wayah panjenengan teh teh sae kaulan alusna margi di Abimanyu ngagaduhan Wahyu Cakraningrat diutari ngagaduhan Wahyu Cakrawati saupamina Wahyu Cakrawati sareng Wahyu Cakraningrat kahiji bakal ngagelarkeun turunan anu suci bakal ngagelarkeun ratu adil bakal ngagelarkeun pamimpin anu dipercaya ku rakyat nagara subur makmur gemahri pahrojina pari pawasna moal aya jalma nu nyokot lamun teu leunleun lamun aya jalma anu ngalalamun teu moal istuni kayaan nagara teh subur makmur kaula nun iya oh itu satuju mah keur mah satuju kata mah alus ta hitungan teh teu naon atuh tayu nama kieu we kumaha ya ulah dilila-lilakeun ayeuna mah kari kira-kiraha direnceng-rencengna Abimanyu Tri Amarta Kawirata eyang di dieu rek age-age rancage sabab heuda ai jampe hajat mau deui naon tah sepuh nu datang sing loba nu datangna kondangan sing loba nu datang dititah tuang ngarola ampropna sing galede tapi jambe hajat tatanggapan bisa ngahiras ayo pokoknya rek iraha direnceng-rencengna Abimanyu Ti Amarta Kawirata yang didirek age-age rancage sok bisi teh cios deui sa kari ngitung waktuna bisi teu tulus deui karunya mata leangan gantina teh kaleungitan panari deui we itu sok rek iraha pinasti kersahyang tumamana silata sangeta minang durung ngabangit toh durung tumi baing lama silokane eca derina badaya eca raos derina aranjuna mana kuiden eca raos barang ngujung mancatur sapratane pun siji detia anu maksudna bade laporan wilih aya kajentenan di Kaputren Dewi Utari paratos aya ngiwat baik ngiwat teh teu aya lian putra Semar kuda pawanan kadua kuda wala Sumar kamadikan tiganglangan latanira angademen aya tamu latanira angademen aya tamu manggulingan mimiti mirayang ran ya mirayang ran datang milakang ademan mimiti mirayang ran Gusti yang akan beheung teu-teukeun di korong-golongkeun suku genteng belengon bade di sisi di damel cai di cacang di walang-walang yang akan Gusti
Abdi tiru maos lepat ai lepat teh datangna tina salah. Abdi tiru maos salah ai salah teh datangna tina poho bodoh barangah jeung teu boga duit. Ora teh. Ke tenang heula. Guru gusuh laporanna nama Ulah wakal guru gusuh laporanana ieu teh aya naon ieu teh tia. Kieu nya mah. Hapunten abdi kapangkaran Gusti Batara. Teu naon sok. Laporanna nu jelas. Aya naon ieu teh? Nu matak ngahaja, ngadampal ieu karaton sagedap bulan. Sok tenang. terangkeun masalah. Kieu ieu teh Gusti. Cobi. Abdi teh sareng merencangan teh dina wengi ieu ngajaga nyaeta tempat kaputren tempat lalesona Gusti Utari. Bagian piket dina wengi ayeuna teh. Ari nyata ari upami jaga wengi. Daya deui panyawat anu sering sumping teh iwati tuluh Gusti. Setel soca di dama wengi mah. Setel soca. Aya nu ngawartosan ti Bapa Dadang. Rupa Dadang. Saurna ubar pituluheun mati iwati kedah minum cikopi. Pesan ka panitia. Cikopi parantos CM2 teko tuluh deui bae. Urna nuhunkeun kopi bungkus eta mah. Aya usul ti Bapak Kuwu Wangun Harja. Naon tah? Ubar pituluheun teh iwati kedah ngaroko di Samsu bari cansok. Di Samsu parantos CM2 bungkus tuluh deui bae. Loba tuluh basil. Aya deui usul ti rencangan abdi si Hasan. Rasakan. Teu aya deui ubar pituluheun teh kedah main kartu. Paingan geuning aya main kartu teh ku nagara diharap ditemenangkeun ku agama diharamkeun da geuning kalakah kajongjonan barang api nuju sri sumputkeun tuyul sareng rerencangan Kena kelek setel. aya nu cocorokan di kaputren Naon tah? barang ditinggal ku abdi Gusti Utari aya nu ngiwatu Lobi kuran. Utari aya nu maling leles nu pinu damel saha nu malingna tak ieu nu jadi lewasna mah aya nu malingna teh teu aya sanes anu ka dieu teh sapertos jalan kacai kulan Terus apa? saha nu malingna aya nu malingna teh si Udawala putrana Semar Kudapawana nu kadua Apa dia si eta kita? lawan maksudna si Dewala lamunnya ayeuna malingna si Dewala kunaon teu dikepung bakul boya mangga Atuh. sanes guna naon ku abdi sareng rerencangan paratus dikepung bakul buaya mangap ku abdi si Dewala dikepung bakul buaya mangap sadayana pasukan jaya nu mangga mulia ku abdi bade dikepung si Udawala bisa kakalayangan kawas heuleng kawas manuk japati kulan janten ku abdi si Dewala teu kaberi tak kitu kulan Gusti Kita cenahun bangsa Ustaz naweru. bangsa Ya. turun kumpul kali tungul lar gagak kali tunga kewa balik aya bangsat mual-mual dititah gununganana Dami sama. wayahna kira tewak sangkalak borgo si Dewala lamun teu bisa lewat sangkalak borgo si Dewala bakal dihukuman sakabeh para Pandawa hoyong Ya tanggal walar. Arjuna iya Gerak Borgo si Dewala ulang ngerasa ragam pedah kapamongan Ulah kandok. lamun teu bisa gue yang sakabeh Pandawa bakal dihukuman omat gerak benangkeun si Dewala Bima Doh. aku rasudi gadamu kayampuh Ora situ. ora bisa mawas Ora tahu. ora bisa ngelehan sing tua sing coba tinggir otakmu ora simpening kieu Peneng sing gede. otakmu simpening kieu Asik bujur.
otakmu ora simpening kieu otakmu simpening lutut teh Sintur Mas. aku arep pitutama kadomu ya hah Wah, power. aku jotos tening kuku pacara kamati kowe hah Lawan. lain itu memang bawa wes lu tadi kan Dengan cicadasan. kurang ajar si Dewala wis maling karwana si Manyu wedo singayu iku ada paribasa Sunda gede-gede pasir cocok nurui buah loang ngajur bulan ku asium balekel pakel kumuni lain babat lain tanding lain kudu kasiruh tali jodona ai masalah jodoh mah teu naon si Dewala rek utari oge dan tadi ge pan eueuh nu kasep kanu geulis Gaya tadi itu. eueuh nu geulis kanu kasep Jodoh mah peraturan. tapi lain jodohna gitu lain emangnya saha ai jodoh si Dewala contohnya Dewala wedon sing kaya kieu-kieu Segendi. kaya kieu-kieu Si mania. jodohna Dewala Sing teh dedeh gendut. ulah acara si Dewala geus ngawiwilan tak jotos dening ngomong pacara kapati ulang ajar si Dewala terus ngawiwilan iya Kira kedulungan. Permadi nyungkeun widi si Dewala daripada ngawiwilan rek ditelasan pati ku wayah panjenengan pamit iya iya wayah panjenengan salarasna dina danget ayeuna bade paramios wae margi nguping kasauran pun adi Yai Arjuna masih kene aya sifatna kaum bayana kasaduna ngaletak si dusorana nembe parantos kauningan ku Eyang Arjuna bade ngelasan pati udawala ka ieu nu jadi kahariwang wayah panjenengan paramios ya teu naon sok nu penting caina herang lautna beunang bawa utari ka dieu tanya si Dewala naon maksudna maling utari leres tu piluna mulia mana iya sebral di anu pas asa teu ka hati ku pikir teu ka hontal ku akal kunaon si Dewala bisa maling gitu Tara-tara usep dawala. moal teu ka bagian kaos panitia mah Duka teka bagian guna kamari. tapi keun wae cing we urang Bandungan besi ieu teh besi kurungna kurung titiran manukna sirik kuncuing wujudna si Dewala tapi jerona setan anu bakal ngancurkeun urang sakabeh cing hati-hati kuncuing sae di lampar-lamparan kadang sentana memaksakan bade nyata ngapungut Dawala wacap pawan teuing udawala sareng Dewi Utari Dawala Eta silen. Dawala rek dibawa ka mana ika Kang Abimanyu mana aduh atuh teu ngurus dengan suruh rek dibawa ka mana kaula rek dibawa ka mana Dewala ke antos rasakan apa urang ngucing ulah maneh Dewala kaula rek dibawa ka mana ai maneh Dewala tong seueur saur agan urang mojok di ditu di puncak eurat
Kurang ajar kapan kaula teh calon bebendena Abimanyu. Nah, siapa tuh? Meureun maneh ge apal kaula teh saha? Ayu maneh teh saha? Naon maksudna maneh maling kaula? Oh, dititah. Mana ai Kakang Abimanyu mana? Ai maneh dititah ku Kakang Abimanyu tapi teu. Teu. Salah. Pondok jawaban teh. Abdi mah karap nyalira. Naon atuh naon nu matak maneh mawa kaula ka dieu terek naon? Apa maksudnya tuh? Abdi mah moal seueur saur agan. Tong dina. Nu matak abdi ngiwat agan dicana ka dieu teh teu aya sanes nu maksad abdi teh bogoh. Naon tah? Jin. Abdi teh tresna ka agan teh. CINTA. Naon? Bogoh. Sudi najis teuing barina ge. Teu mawas diri. Teu mawas diri ai maneh dewala. Nah make jeung teu mawas diri sorak sagala. Naon gitu? Naon make jeung teu mawas diri? Cik, tudak kaula teh calon dunungan maneh ai manehna. Da tak kitu ai seueur gaul jeung supanayagan mah sok hayang wae kana tilas dunungan teh lah. Ngaca ai maneh ge wala naon? Geuteung atuh. Geuteung make jeung bogoh ka kaula sagala geuteung. Jauh tanah ke langit atuh. Geuteung mah tos beakeun mah Abdi. abdi teh ngaca saur abdi teh na sia teh kaos kasep wae. Make jeung hayang ka Dewi Utari lain baban lain taning lain kadinya jodona. Sanes atuh. Ku abdi teh dah kasal jebrot kaca teh. Bagus tujuh dah. Ngaca ieu maneh da wala ngaca atos ngaca. Ngaca wae setan. Ciga tuni Dibeungeut atuh. lain babat lain taning si beungeut maneh teh beungeut teh da wala. Kaula teh saha ieu maneh teh saha? Susul beungeut. Yeuh kupingkeun besti. Amaman kita Tika pungkur oge ti zaman Nabi Adam jeung Nabi Hawa. nah kumaha teh? Teu dituliskeun nu geulis kudu kanu kasep nu kasep kudu kanu geulis teu dituliskeun. Itu sudah ngebegeun yang memontok. Krama gopita. Krama jodoh gopita pati lain bandana manusia tapi bandana nu maha kawasa urang mah teu apal. Tuh, si emut tadi. Kadang eta upami abdi goreng patut upami nuju kitu atuh tutupan. Bae beungeut abdi na ku kalender. Tutupan asa laku kamar siasa. Margi anu ngabentenkeun jalmi teh agan ieu saresuna naon anu ngabentenkeun jalmi teh ti semat beheung ka luhur. Arti beheung ka anak. Ai semat ti beheung ka anak pasadayana ge sami. Tapi gitu Boh istri boh pamagat ge sadayana teh aya ngabentenkeun sami. itu bentukna teh. Kitu bentukna teh. Itu tajak kudu apa maneh? Awewe ngabogaan daging kurang. Ai pamongna. Lalaki ngabogaan daging leuwih. Janten. Lamun daging leuwih diasupkeun kana daging kurang. Jadi Jodoh ngaranna. pas atuh. Yorek sieun make jeung aja daging kurang daging leuwih. Lai leuwihna lebah mana? Teu kada dicarioskeun nu kitu mah panalaki mah leuwih geuning. Tos arapa sadayana ge. Wayahna geura pulangkeun kaula dewala wayahna. Moal apa? Sing atuh akalan Meunang hese capek meureun nya japogo we. Menang akalan sing Kuring teh meunang hese capek ayeuna maling agan ayeuna geus dibawa ka dieu agan kudu balik deui meunyi. Lamun nya bener atuh maneh bogo ka kaula cing kaula teh pele. Tarekahan. Ditarikahan mah ditarikahan abdi teh. Geus Abdi teh guguru ka Bapak Sarkim. mata. Guguru ka Bapak Dadang, guguru ka Bapak Wangun Harja. Abi nyungkeun pelet cing teh kanggo ka Dewi Utari di pasgihan model kieu. Kumaha? Kasihan aing sumucang udang ngaruntut katur barusan ngalungsar kawas babata. Eta Aing ka kaler siang ngilu ka kaler, aing ka kidul siang ngilu ka kidul, aing ka kulon siang ngilu ka kulon, aing ka wetan siang ngilu ka wetan. Wetan? Lamun sia teh nuturkeun aing nuturkeun sia. pelet ingking teh mah. Oh, teh jadi beban teh henteu mempan. Anas minyak seungit kana halis. Anas minyak seungit di kanu haliskeun anu disilang teh geuning kitu teh. Anggar we abdi teh. Anggar poe. Ai maneh teh ningali
ningali naon kaula teh jodona Abimanyu agan emut atuh kunyalira emut abdi tiap hadieu nganter Gusti Abimanyu ngabelaan hujanan papanasan paribasana abdi nganter dongkap ka dieu agan mah di kamar we sareng Gusti Abimanyu aya abdi mah digolodong we jeung kiri salah watir kageningan agan Abimanyu anu sakitu kasetna mikahoyong ka agan koma abdi kumaha nu goreng patut leuwih lapar lamun ningali awewe nu geulis kieu pasti pulang ngajar beuki dieu teh beuki lahmu tai mane dewala gancang geura pulangkeun gancang geura pulangkeun gancang tewak batur tewak sigala mempencang benang dina naon karek di babang ngobrol ngumpul burung tewak silakan aduh burung tewak batur beda Pak ieu sama daripada ieu mending keneh lebat we ka dieu sakali lebat we ka dieu kana cupu margi awewe mah lamun cacat saeutik ngirangan hargana istri mah mahal codet saeutik we dina halis bakal ngirangan hade harga komodi dina pangambung we komodi dina pangambung aya kutil we istri mah pan benten sok lebat ka dieu bisi bisu dina kerek tararayang teuing kaula dewala tararayang teuing kaula diparentah ku maneh balina ge asup gancang ka dieu meujeuna asup ka dieu tiris kieu mah gasok bertiris ya masuk anu teu lebat mah tararayang teuing barina ge dewala sok sakali diasup ah asup sok engal asup wae kalabongan ieu sok kada tiasa disabaran engal asup ah teu sudia briga-briga teu suka apal-apalkan kaula dititah ku maneh dewala jeung namin wae ayeuna awewe ayeuna ngibararan nya sakali deui asup atawa moal uluku ieu meureun ieu baur ningali asup nuhun teu asup tingalikeun ngomong ieu deui awewe teh atuh naon itu awewe boro-boro ge kudu seukeut kieu kudu ngintul ge geus peumeutah ngomong lamun kudu seukeut kieu asup galak-galak teuing aya maneh dewala meuning gelak-gelak teuing aya maneh dewala aduh jang Gusti ahli kubur naon dicium ku awewe geulis minorok tak tuur pas diongkoh aduh ampun sok asup engal lebat mungkung can ka dieu wa dieu balatoran naka ulah jeung we di dewi tali lumebet kana cupuhna udawala manjing maring dening cupu udawala manjing maring dening cupu udawala sing lorot gatiat sup aya lo asup jong pan geus asup tenang geus asup tewak si dewala tewak batur tewak si dewala maling tewak si dewala tewak sok bising hareupan bari lagi maju gede ulu goblok gede tanggurak sede boke jeung hayang kadudungan aing ngaca tuh sia teh cing mawas diri sia teh ya aing ngaran prajurit mau lah sok hayang pipilueun ka urusan kuring lah deui ge atuh da wae kakuatan rek dipikeun eta Gusti Utari eta moal bisa tampanan nang ese ditewak dicangkelek dibologot siap pulang ajar sok nyiap nah
dengan saya iya diidat pulang aja deh diledot iya iya Kurang ajar siapa yo ya. bulu-bulu gerak pulang gerak nah cing lebar ka diri sing lebar karena diri lamun dipulangkeun maneh selamat tinggal kana raga lamun teu dipulangkeun aya bahan maut jadi dieu keneh walaksana kalau gelis cilaka sia melaksana kanu geulis teh geus buleut tekad nekat lamun kuring maling Dewi Utari saha nu ku kuring disanghareupan teh geus aya dina saku kabaca geus kabaca bari ge tamparan kuat tadi deh nagen tamparan bisikuya kurang ajar bin ladang di dempul bulu angel beunang anjing deui pasti gelopin ladang uis aduh segor seluruh Ajar sia hayal. tewak dari pulang aja udah kena pulang kena tak capek-capek balik lagi gelut saja siapa wae gacang kena pulang kena Mau bisa tak padan cia. Kurang ajar sia. dua kali sia Asa urung angan euy. Galau balik Bandung. ayo tewak cangkelang gorongan Ayo maju kari lagi. tewak sini mana tewak Belajar tewak ke sini mana Itu lagi cakar dengeur. belajar tewak siap siap Kurang ajar sia ngabongohan. Kurang ajar sia. dekat pinokon kayu dapil kacau tahun mah ngejeng kacau pasukan lain makan cawa ya kacau kumaha ayo lagu panas manan tadi di Makut tadi ditintang ke ngabaris ayo lagu perang Yuni lalur ya ini ngareun kumaha Agimung di no panas manan kayak gitu keperiksa nih rabon kenapa tuh sahur diberi rokok ku bapak panitia maha
Sumangat. Oke. Rokok beak. Sare. Sare dina ancan. Teu kau raya Cikopi di panitia. Sumangat. Oke. Awe. Cikopi beak. Sare. Pagawean dengan sare jeung sare pangan panon cari nul wae goblok cenah. Dengan montok cantik. Ayo. Sakabe wadia balik tentara pasukan kumpul hiji. Semangat sialet bang dengan gebelai gitu. Ada bang harus dilakukan Arjuna. Aduh, habis dari kebagian rokok ulang. Siap kemana wae atuh. Tadi dia beli di Panaguhan kemangihan awewe. Awewe tidak gelis, abdi dituturkeun dari batur parasmanan jeung dibere rokok wae lagu abdi eueuh culang sireun. Ditanyakeun eueuh ngaku. Di pariksaan kacongna piomongkeun. Ah, ieu re pokona mah. Itu siapa ada KWW wae. Saya itu geus kolot teh bagian bae. Awas, mentap pasukan seragam siap siaga. Yang harapan si Dewala, lulus maling atau mengiwat Dewi Utari. Siap. Pasukan mentap siap siaga. Pasukan siap. Lencang namanya. Siap. Hormatnya. Punten kana bararis ya punten kamari teh geus Agustusan urang teh baris banyak. Bener era. Nah, sing raras eta ngahormat tupak payuna tah. Wareup tah. Akang jaga. Masih jaga. Eta ngahormat piraku dina sosakil. Aduh. Abang boga pamajikan SMA sekian. Eta nu kadua tah. Anu kadua. Karaan tah aduh abang tarang kitu. Eta ngahormat piraku dina punuk di dieu atuh. Tutupan tarangna tanu nong-nongna. Aduh. Dah di Sok sanaos nong-nong tapi seueur order. Tah eta nu katilu tah. Eta piraku ngahormat aduh ya Allah Gusti. Piraku ngahormat kalahnya opunuk babaturan. Bener. Tadi dia tahu, tadi dia alah tah gitu. Komo eta nu kaopat aduh. Anu kaopat lumada. Lain ngahormat eta mah kalah nyogado. Gaya jadi hutu. Untuk dianggap jadi hutu kana ieu mah tugas. Ngahormat mah di dia tah. Siap. Tah itu semangat. Siap benar. Awas tengah. Ari urang semangat teh mana? Pasukan siap benar. Lencang benar. Siap benar. Hormat gerak. Siap benar. Lencang kanan gerak. Kira ke bapak punggung sia teh. Naon euy komandan? Di mana-mana ge lencang kanan manu ieu bleduta. Lencang kanan mah katuhu. Lencang kanan mah ka dieu sia teh. Katuhu tukang. Nu katuhu goblok. Katuhu tukang suling. Balikan deui. Cok si bener. Pasukan siap benar. Lencang benar. Siap benar. Hormat gerak. Siap benar. Lencang kanan gerak. Astagfirullahaladzim. Kadinya deui. Kadieu goblok teh kadieu tah. Eta mah lain rencang kanan, rerencangan. Eta mah rencangan sia teh. Kadieu kanan mah kadieu kanan tah. Eta Kanan teh katuhu goblok. eta mah hayang kare rencangan. Siap benar. Tah itu. Pasukan siap benar. Lencang benar. Siap benar. Siap benar. Lencang kanan gerak. Anjing. Naon komandan kasar gitu. Kumaha naon aya barudak leutik di dieu teh. Sia ngasalah. Haralkeun maneh mas ya. Bodoh. Bodoh sah. Siap gerak.
dicontohan bae ai parasmana teh dicontohan lain antri sieu Ayo kana tinggal kaya pasukan siap gerak ta hormat gerak ta mata dina tahar siap gerak ta sikap lencang kanan ta ses di mana-mana ge lencang kanan manu ieu katuhu bahasa Sundana teh teh atuh bahasa Sundana turutan apa rencangan perkusi sok cenah euy sakumaha salake turutanna teh keluar omongan ya pembahakar omongan sok komandanna malik goblok atuh tong di Sukabumi wae malik ka dieu ngarakeun sia teh lencang kanan ai kanan teh lain bejaan aing salam alik ieu akibatna belang betong karombongan deui loba bolos teh kitu loba bolos we atuh saputing we si mentari dongna tuker naon sia teh tuker anjing bukan naon tuker ketua rombongan aing tadi ku Aceh ngira aman ku Aceh ketua rombongan aku aing siapa loba nipuan gaji jeung loba nyumputkeun loba nyumputkeun rokok siapa loba nyumputkeun kopi ketua rombongan teh ai teh panitia kopi saburbu ai lagu ninyuhun euy acan ngarakeun lagu aing ketua rombongan dipariksa ku aing kantongna kabeh kemarin ge dipariksa awan mana jadi komandan aing jadi komandan dengekeun ye barina ge penting ieu teh dina malam hiburan dina raraga ruatan dusun Cikenung sia ka baris yang memperingati hari kemerdekaan baris mah tadi isuk-isuk sia teh di lapang eta baris upacara 17 Agustus mana ayeuna baris ieu dengekeun ai baris mah isuk-isuk lamun wayah ieu mah ninyo Indomie make no cengekna dikeuretan ngarokok di Samsu kopi kapal api ngeunang sia teh jeung kopi gudai wayah ieu baris naon baris goblok sia teh di ditu we ke baris teh jadi kumaha tuh urang hiburan kumaha hiburan bari ngasah pengetahuan model kieu aja cobi kapan urang teh di Sunda mah sok aya singkatan oh da singkatan model ai singkatan teh lamun ceuk bahasa Sunda mah kirata ai kirata teh dikira-kira tapi nyata model kumaha gehu toge jeung tahu cilok aci dicolok model gitu wah bisa aja nu gitu mah gampil aja nu gitu mah tuh lamun intro hese lamun nu kieu mah gampil siap lah pokoknya mah siap mengalbah karata ya dari itu coba dengarkanlah singkatan bahasa pantun sisindiran bahasa kirata bahasa kirata dikira-kira nyata gehu oge jeung tahu betul cireng naon aci digoreng betul naon deui cilok naon aci dicolok betul awewe acina dicolok memang aya acian awewe emang aya awewe aya acian anjing awewe aci dicolok asa jauh asa jalan raus ya mah asa teu nyaku ada tebalik atuh anu hareup anu dahareun ai ka aing bagian awewe nu penting mah kirata sia teh penting mah singkatan we singkatan bro
Coba dengarkanlah singkatan-singkatan bahasa-bahasa pantun sisindiran, bahasa kirata bahasa kirata dikira-kiranya korsi cokor di sisi betul dasi dina dada ngarah aksi betul supir asuk ti pipir beres awewe asuk na ti pipir awewe asuk ti pipir hayang reuna dina tongong ngobrol Asia kamana karap boy bodoh sia mah. Naon tuh ya awewe teh? Awewe nyebut alau apa kedua lawe? Kapan awewe mah manja. Jadi nyebut ate lu wae awewe disebutna. Perbedaan atuh. Moal bisa dibejaan. Mun ditanya awewe disebut Tah tadi anu panjang diponokeun, anu ponok dipanjangkeun ayeuna anu panjang diponokeun. Nah, sarua kene singkatan, sarua kene kiratan. Oh, siap. Apa. Coba dengarkan singkatan bahasa-bahasa pantun sisindiran, bahasa kirata bahasa kirata dikira-kiranya kantor departemen disingkatna betul kantor urusan agama disingkatna KUA kantor wilayah disingkatna Kanwil kantor jutawan kantor jutawan teh nyebut awewe eta mah tadi saja awewe goblok ieu mah kantor jutawan kantor departemen disingkatna Kandektus kantor urusan agama disingkatna KUA kantor wilayah disingkatna Kanwil kantor jutawan oh atuh singkatan ieu mah singkatan naon kantor jutawan kan anjing orang aing kantor jutawan kan tuh cek si emak cenah naon kajut cenah kanjut rupa-rupa pisan ya dengekeun ulah lawan dililakeun ulah komeok mame dipacok ulah muyuni hayam kabiri ulah popo mame nanggung ulah balayar sin koma ulah si dewala geus ngawiwidang sakabeh para pangagung Gusti Utari aya nu ngiwat deui wati si dewala hayo tepung bakul buaya banget si dewala ulah diantar sababnya tugas di dulungan hayo tewak sang galak borong ayo